bagian Sunda Kacang nanging dinarasani ayah hiji tawis pangbagia rasa hormat kanggo ingkang putra kersana Aanudin ayah kalungan dunia ludi anti kibar sumpi ludi antos tibarito kiwari parantos ayah di payunan latar pamengkang bagia kasep melicing sumpi bagia anakin wilujeng rohani tawis pang bagia kumang rupi kong koyangan tembak ranggian kumang malaki tawis rasa kasih ibu kurasa bunga bagja umulung abagja kabunga mual bisa digambarkan ku cerita kabunga putra binegati terkami kanggo ananda Elisya Fitriana sahija komputer parantos dong hati antos nyata alhamdulillah songkong Luis acara gue sudah ibu nak ramakna dihaturanan kanggo ngadampi panganten pamujud dari ingkang putra dan hadis. Oke, insyaallah dingersani ayah salah saya serasa dunia berbaja buka dongkat pamujud dengan ieu nyatana menjakan ceroge dengan hadis ahad lebih wajib ayah salah saya bidangan upacara adat Sunda garapan di Pakurun Pencasilan Putra Sunda di negara ieu anu insyaallah asma ni pangeran. Bismillahirrahmanirrahim. Upacara adat Sunda garapan di Pakurun Pencasilat Putra Sunda cabang 2 cabang hiji Sumedang anu diketuaanku Raden Deni Somadilaga, Bendahara Oli Solihin, Sekretaris Aiman, Penata Ibi Ahyani Mas Icah. Produksi Pakurun Pencasilat Putra Sunda 2004 Wilujeng Nyaksen. Kasadayana kadang warga-wargi nu aya di jeuh alhamdulillah wa syukurillah nu diantos-antos ti bareto nu dianti-anti ti kamari alhamdulillah wa syukurillah ya Allah parantos aya di panieuneun wa bagian kasep wilujeng sumpi bagea kasep wilujeng lengan wa sejak amit ampunnya para lu Gusti Nu Maha Suci nedapang riksa pangjaga pada api seni luti kulon luti kidung luhur dihat hapun terkuat bisa gireun ti eta wah kita dangat ieu teh waleh-waleh ngadoakeun kanu kasep kanu geus di payunan wa aya jajaka gandang pilih tandingnya tanah Nunin Saifullah oke wa yakin panganten pamagete jalmi anu soleh atuh bisa gigireun ti eta aya Neng Elis ingkang putra
tersana bapak Amerikus nuhun kali mugi-mugi hidup sing janten jalmi anu soleh anu soleha kalayan didoakeun ku uang mugi-mugi sing engah-engah ngaduhan momongan amin ya Allah ya rabbal alamin. Wah, dia danget ieu pade dengar raja heurang dipaharep mudah-mudahan ieu lancar sagarubana. Pun sampun wahapunten manawi tatang usaha rumaos walalena sakadapan tosan heula wa numut kasalira pikeun nyebarkeun usumpi tuh atra ngaleun ngalabring tergening gara ramekeun brau niang gara papakeun brau payung gara bukakeun bar payung gara bukakeun gara wa rek kaul heula sagodong pakating gubingah wa teh kanu kasep jeung kanu geulis. Ieu apan ieu teh wa teh di payunan seniman. Ingkang ramah kali ibu na Elis teh apan ieu teh seniman. Geus dipikolot ku urang si macan mah. Sok sanajan wa teu bisa tapi keueuh peuteukeuh wa teh hayang lumrahkeun ka bingah. Hayang kaul heula. Cik janjang minta padung-dung jang. Ya ampura
yang ai sumbanget gede itu jang ai tenaga bea kegelanan aki teh dina poe ieu teh dina poe dina berang ieu teh dina input inon dina poe ieu teh aki teh sorangan oh pasti di babaturan ku si bebek oh dindaku yang tercantik sedunia secimacaan kegelanan di mana tadi tidak kudu diburu-buru boro-boro sok eta mah sok leleda si ambuk mah oh si sayang hei sayang eta sayang ye di mana buru-buru ya panganten pameket kali ibu ramana tos aya di payunan urang gentak-gentak ulah lila teuing geus datang aki geus kita tadi ya geus datang buru atuh ai si amu mah kudu beda deui kudu dipapang si eta mah karasa teh lagu dangdut Ciburi surya rekami hujan mati dari rinci ingkilawan pati koliban yo cici nela tulis lain buru-buru datang ieu panganten pabukit datang ieu ada prantos tadi kudu tamadaan hunkeun hapunten kitu anu kasuhun ih ai sudah akan datang akan datang apaan dia teh sumpi kugenuhun gitu ka pangarsa ingkang rama kali ibu panganten pamagit kali panganten istri oh begitu tak hatur nuhun kekenalan aki aki aya naon atuh sakit yang Nini teh pamakan putihna berehna incu Nini teh geus dipenakeun sareng jodoh nepi ka hoyong ku anjeunna bagja geulis kaset anak tinggi mata wakin ieu kudu ngaloakeun ieu mudah-mudahan dina rumah tangga teh sing lambat lambut itu sing reumeuy bebeungeun bae bawaeun kalayan sing naon sing aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin keke yeuh ini cenah saurna teh Nini teh kawul hampura Nini oge hayang kaul ya nah kira-kira nggak bisa gitu maneh kaul ayah tuh percaya ya aki lain songong Nini teh ya murid kahiji getlik ade ade lanjut eta teh soangling teh hehe budak Nini rek kaul meta padungdung sadasana Nini silaturahmi kakersana bapak kopral kali ibu sadasana Nini silaturahmi ibu nama panganten pamukit Nini arek kaul padungdung
kunaon aya maneh lieur ai kulon mana kulon duh kulon belah ditu aya wetan tah belah dieu wetan mah ari kidu tuh belah ditu penyakit migrain jadi deui teh lieur hampuran ini teh ari pangarsa bapak kopral aya aya rek naon ai sadi ingetan akibat ini rek nepungan lah kopral rek silaturahmi abdi anjeun ku aki dianjeun gimana sih alhamdulillah maka dia udah modal segala rupa ini kabun tak bisa itu guru itu ini nuhun ari lama anu ini nu paling mana tanamkan ini teh didireuna pangarsa bapak ini udah bisa kalian banget ibu nak mamahna Eli yo kurang silaturahmi jeung mamahna ibu na Eli sareng mamahna ibu na Nurdin sokoh teh mana gerakan ini pasti ya teh aya lagi aya Nurdin teh bibi awak ahli waris Nurdin teh aya udah kurang apaan ini ibu udah aku gimana mah aduh pohon asal dari yo alhamdulillah aku tobat eta parah masalah herakeun yo eta lamana Elis teh tokoh seni ayeuna boga saburon Pancasila teh Sunda coba cuaca kudu era hapunten angarsa ini itu bari geus na kaparayu sok maneh ini cinutun heula belah dieu teh kuy kaduhung di bawah ai teh butuh ya kitu heuh hampura oe dan ini mah kaul bakati gubinya ini istirahat lah nih capek ada mah capek bener capek upacara Sunda Garapan Di Pagurun Kesepat Putra Sunda Setiap Oleh Pagurun Pancasila Putra Sunda Sabang Kumasan Adiluhur Jual Putra Sana Bapak Amin Kusnadi oke coba bareng-bareng Noni Make Up Wedding sudah alhamdulillah terus aku meninggalin aku bangga barudak
Wilujeng Sumbing bagian Sumangga Anggo Ananda Elis Indah Putuyani Sarjana Komputer Kaini Aabuti Sarjana Alayan Hormat Turuti Wilujeng Sumbing Beritani Kanguru Daya Benar bersama Bapak Syekh Sofian dari Ibu Dewi dulu kepala pertama Bapak Ibu Tidak Sepuh Doaan Jalan pihak pengantin Paman Jati Lesan Pasir Gede Aturan Wilujeng Sumbing bagian Sipingat Sani namun dirasa punten Muka Suhun Tabanda Adu Kedai Kalau kami tempat kami kali karena tebih sinau kami Alijang Jumajin Kami Bapak dari Ibu para katamu di pihak berbongan pengantin pemikir Agung yang maklum sebenarnya om pula ada di kedai kalau yang biasa ngapal itu ngapalan di pengampun Wilujeng Sumbing kalau pengantin pemikir kami